Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna ieu teh dulur dangu sadaya? Mugi acara lagernya sehat lahir sareng batin, aya dina panang tayungan Gusti Nu Maha Ghafur, lan mugi-mugi laku lampah urang kenging panghampura ti mantena. Amin. Tur dipasihan kalancaran dina ikhtiar milari nafkah rizki kangge anak rabi, ditebihkeun tina balai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Danget ieu urang tiasa patepang dangu deui di acara nu dipikameumeut ku urang sarerea. Dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Hatur nuhunnya dulur dangu sadaya anu parantos satia ngarojong channel Mang, oge nu tos subscribe, nu tos noel tombol loncengna. Lantaran subscribe eta salah sahijina pangrojong dulur dangu kangge mayangna channel Mang. Lamun noel tombol lonceng eta supados dulur dangu kenging pemberitahuan atawa notifikasi lamun Emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Sawangsulan deui hatur nuhun ka dulur dangu sadayana di mana bae ayana. Hayu urang pedar deui hanca anu katunda dina jajar carios Dedemit Leuwi Buyut bagian ka-34 Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Ku anjeun bieu ceuk Pak RT tuluy ngabagi paneutupna ka warga lembur nu aya di dinya. Kumaha sadulur-sadulur kabeh, naha aya nu ngarasa pernah katitipan amanah ku kolotna atawa ku akininina yen ulah nincak ka sisi lembur belah wetan, sarta kudu nyieun sasajen pikeun nyuguh di handapeun tangkal cangkring. Teu aya Pak RT. Teu aya. Nya kolot-kolot kami teu pernah nyaritakeun ngeunaan hal eta. Warga nu hadir di dinya raong ngawaralon. Pak RT neuteub deui ka sidik anu keur kasurupan. Anjeun bisa ngadenge sorangan eueuh saurang ge warga lembur sugih mukti anu ngarasa pernah kateundeunan carita atawa amanat kawas anu ditungtut ku anjeun. Jadi intina eta carita teh ukurekaan anjeun hungkul, sangkan kami nurut kana kahayang anjeun. Boa-boa anjeun mah aya anu nitah, sangkan kami teu nincak sisi lembur belah wetan. Sebutkeun bae saha anu nitah anjeun. Dongga bawuk anu keur nyanding dina awakna sidik teu daek ngawalon pananya Pak RT. Manehna kalah kah ngagak-gak seuri tuluy pok nyarita. Jadi anjeun teh rek baha. Tapi tanggung akibatna. Pak RT langsung ngabaheum cai sesa tina bekong, tuluy ngabura kana beungeutna sidik. Puah. Sidik katempo mundur tuluy gegerem. Saterusna sidik ngarontok ka Pak RT. Pak RT ngagiwar ka kenca,
Cedak sidik nubruk tihang langgar tarang nakatempong jendol benjol sagede endog hayam. Tapi sigana rasa nyeri teu dirasa ku sidik. Anu memang keur diinjem warugana ku dongga bawu. Manehna malika Pak RT bari ngagerem. Nyiaran tambang jang. Cek Pak RT nitah ka Jang Suma. Saha nu boga tambang? Tanya Jang Suma kanu lobaan. Kuring boga. Walon Sudinta anu imahna teu jauh ti langgar. Kuring ge boga. Cek anu sejena. Gancang cokot bawa ka dieu. Cek Jang Suma. Sudinta jeung tatanggana gancang kaluar ti langgar pikeun nyokot tambang. RT babacaan maca ayat kursi jeung anu sejena tuluy ditiupkeun ke arah sidik anu hari tarek maju deui narajang. Sidik mundur kawas nu ngarasa sieun tapi kituna teh ukur sakedeung saterusna mah sidik ngagajleng ngagabrug ka Pak RT. Pak RT elat pikeun nyingkah da puguh manehna teu saresa peupeting jadi gerakan kurang rancingeus. Pak RT labuh beuteungna tuluy didiukan ku sidik. Dua leungeun sidik ranggah pikeun nyekek beuheung Pak RT. Tapi kep dua leungeun sidik teh pada nyekelan ti tukang kumang ade jeung Juragan Barkah anu teu ngantep kitu bae kokolot lembuna rek di rogahala. Sidik gegerem ambek manehna ngagerakeun dua leungeunna ka hareup. Juragan Barkah jeung Mang Ade kabanting ngagulitik ka hareup bari panyekelna kana leungeun sidik teh lesot. Sidik tambah buringas bari gegerem. Dua leungeunna ngahembat rek neunggel sirahna Pak RT. Tapi opat warga sejena kaburu datang nyarekelan leungeun sidik. Sidik babadug, gedug. Salah saurang warga kababuk ku sidik. Aduh, blug. Eta jalma ngajung ke labuh bari nyekelan angeunna. Dua suku sidik nunjel ka handap. Awakna rebah ka tukang atuh buruyuk brug. Tilu urang sejena lalabuh ka tukang katindihan ku awakna sidik. Anu tanagana ngadadak bedas kawas munding edan. Bantuan euy, gancang ringkus si sidik. Bahaya lamun tepi ka ngamuk mah. Juragan Barkah ngagero ka warga sejena anu kalah ka arolohok narempokeun kawas anu kasima. Digentak kitu mah 12 urang anu sejena gancang gupgap nyarekelan awakna sidik. Aya anu ngadengkek beuheung sidik ti tukang, aya anu nyekelan leungeun kenca katuhu, aya anu nyekelan suku, aya oge anu nangkep cangkengna. Sanajan kakuatan sidik katambahan ku kakuatan jurig, tapi ari dirajangan ku lobaan mah najan terus babaduge sidik teu bisa ngaleupaskeun dirina. Sabab lamun aya nu leupas hiji nu sejena gancang nyekelan ngagantikeun anu leupas. Antuk namah sidik cicing ukur gegerem bari panona gular gilir galak. Ulah didengkek tarik teuing jang, karunya bisi teu bisa napas. Ceuk Pak RT ka Jang Suma anu ngadengkek sidik ti tukang. Jang Suma unggek dengkek kanana rada di logoran, tapi nyatana sidik jadi bisa narik napas laluasa sarta tanagana jadi nambahan. Suku katuhuna noker ka tukang. Cedak. Aduh, tomat. Jang Suma ngahanju tuluy adug songkol dua leungeunna nungkup boboga anana.
anu ngadadak kalecina laleungitan sabab kantong Semarna didupak pisan ku suku Sidik. Samemeh Sidik ngamuk, Juragan Barkah gancang ngadengkek Sidik ti tukang ngagantikeun Jang Suma. Juragan Barkah mah teu asa-asa ngadengkekna oge, sabab kasurung ku rasa ambek kajurig Gendorwo anu disangkana titahan Mang Kosim musuh gerotna. Watuh didengkek sakuatna ku awak nu jangkung badag bayuh-yuh, sedengkeun Sidik mah awakna cengkring leutik. Sidik tepi kangelel, panona buncelik beungeut na pias, telila kolosod. Bru, Sidik teh nambru kapiuhan deui. "Atos gan, awatos," ceuk Mang Akim tetegaeun nempo batur ngarondan ngarumpuyuk kapidara deui. Lalaunan Juragan Barkah ngaleupaskeun dengkekanana. Keur kitu datang 2 urang nu nyokot tambang. "Ieu tambangna Pak RT," ceuk Sudinta. "Borogod Sidik, bisi ngamuk deui. Ari geus diborogod mah teu melang," walon Pak RT. Juragan Barkah gancang nyekelan 2 leungeunna Sidik bari dikatukangkeun. "Gancang talian, mumpung teu sadar. Kaburu sadar mah bisi kawalahan, tanagana sabedas banteng." Leungeunna Sidik ditalikung, dikatukangkeun kitu oge kadua sukuna. "Kumaha ari geus kieu Pak RT?" tanya Juragan Barkah. "Urang bawa ka imah kolotna. Urang caritakeun sakumaha ayana," walon Pak RT. "Tapi apanan manehna masih kasurupan? Naha teu diusir heula Gendorwona? Kuring geus teu sanggup meruhkeun eta jurig. Geus sababaraha kali adu jajaten, kuring rumasa eleh." "Terus kumaha tuh pikeun ngusirna Pak RT? Da karunya ari diantep mah," nutumanya teh Mang Akim. "Kuring teh geus badami jeung Jang Suma yen rek Minang Saraya menta bantuana Bah Gawok pikeun ngalawan eta jurig. Tapi Bah Gawok mah sok ngahayukeun pamentana bangsa siluman cara harita keur neangan Mang Kemed. Kumaha lamun Bah Gawok kalah kanya tujuan kana sakabeh kahayangna Gendorwo? Urang pastikeun heula naha manehna sanggup pikeun ngusir eta jurig atawa henteu. Aringan saukur ngahayukeun pamentana si Genderuwo mah atuh teu kudu aya Bah Gawok. Urang ge bisa ngapanan kari enya bari ungeuk beres. Mun Bah Gawokna teu sanggupen kumaha teh? Urang neangan deui jalma pinter anu sanggupeun. Ayeuna mah urang bagi tugas bae. Wayahna Mang Akim jeung Gan Barkah sarta Mang Ade wakilan kuring pikeun mawa Sidik ka imah kolotna, caritakeun bae sakumaha ayana ka kolotna Sidik. Kuring jeung Jang Suma rek indit ka Majalaya pikeun nepungan Bah Gawok. Jang, kumaha geus jagjag? Ceuk Pak RT bari neuteup ka Jang Suma anu harita geus bisa diuk sanajan masih pupuringisan.
Aduh, masih soul Pak RT. Lulus deui. Walon Jang Suma leungeunna masih nyampaan kana endog pusakana anu kalecina karak mulang hiji. Kieu we atuh Jang Suma anu marengan Mang Akim jeung Mang Ade pikeun mawa sidik ka imah kolotna ganbarkah anu maturan kuring kumaha satuju kuring mah. Walon Jang Suma anu memang ngarasa moal kuat lamun kudu lumampah jauh ka Majalaya sabab salianti masih nyeri jeung kalecina can mulang hiji manehna ngarasa leuleus kusabab can sare pisan ti kamari beurang nya geus kuring nu maturan RT kuring mulang heula teh rek salin heula maknya ke Majalaya di sasarung kieu. Pak RT ngadeuketan ka Juragan Barkah tuluy rada ngaharewos. Ulah hilap nyandak artos kangge ongkos sareng jajan di jalan kan kuring keur boke pisan sabab boleh can kajual nya ke urang nyokelan heula ti cengcelengan anak kuring dak kuring ge sarua keur boke teh apanan ayeuna mah kuring ukur dagang lauk emas di balong enya wayahna we nyagan. Geus kitu mah sidik digotong keluarga lembur diluluguan ku Jang Suma Mang Akim jeung Mang Ade dibawa ka imah kolotna. Sedengkeun Juragan Barkah jeung Pak RT mulang ka imahna sewang-sewangan. Sanggeusna janjian yen Juragan Barkah rek nyamper ka imahna Pak RT pikeun babarengan indit nepungan bah gawok di Majalaya. Imahna Bahjana jeung Ambu Siti kolotna sidik jadi rame kulantaran kadatangan Jang Suma Mang Akim jeung Mang Ade katut warga sejena anu datang nganterkeun sidik anu diborogod ku tambang. Tatanggana Bahjana oge daratang hayang nyaho kunaon sidik tepi ka digorotong bari diborogod tambang. Ambuing anak king kunaon hidup teh kunaon anak ambu ieu teh sidik cuk Ambu Siti bari hari weus-weus nempo anakna digarotong kulobaan teh kunaon anak abah teh Jang. Bahjana tumanya ka Jang Suma anu lempang panghareupna. Ke abah Ambu urang cacaritana di lebet bae urang candak heula sidik ka lebet hawatos. Walon Jang Suma nya nam bawa bae ka tengah imah Jang. Bahjana gancang mukakeun panto leuwih lega sangkan nu ngagarotong sidik bisa asup ka jero. Sidik digolerkeun di tengah imah ngagolerna nyangigir da puguh dua leungeunna ditalian ka tukang kitu oge sukuna. Yang dilaan atuh tambangna karunya anak abah diborogod tambang kitu kawas maling munding bae. Kunaon anak abah teh sabenerna geuningan teu sadar sidik teh ceuk Bahjana sanggeusna mariksa kaayaan anakna. Bahaya bah lamun dilaan mah nu ngawalon Mang Ade. Bahaya kunaon coba caritakeun anu jentre aya kajadian naon anu tumiba ka anak abah teh. Bahjana beuki panasaran panonna rutret ka Jang Suma Mang Akim jeung Mang Ade tuluy neuteup ka warga anu sejen
anu harita milu asup minuhan rohangan tengah imah bahjana. Kieu bah, Drok-dok bejang Suma teh nyaritakeun sakabeh kajadian nu kaalaman ku ronda, teu kaliwat kajadian sidik kasurupan ku genderuwo sarta sempet ngamuk di langgar. Kabeh dijejer beaskeun ka bahjana. tah kitu bah kajantenana teh. Ceuk Jang Suma mungkas caritana. Bahjana unggut-unggutan, sedengkeun Ambu Siti mah kalahkah ngading diut ceurik bari ngusapan sidik anu masih can eling. Bener-bener lembur teh jadi teu aman. Loba kajadian aneh anu nyieun geumpeur. Jeung matak sieun warga lembur. Ari Pak RT ayeuna di moana Jang? Pak RT sareng Juragan Barkah nuju narekah bah, nuju nepangan bah gawok di Majalaya pikeun ngusir jurig-jurig nu ngaganggu warga lembur, sakalian pikeun ngubaran sidik. Bah, kami rek ngulang heula sabab ti peuting kami can pisan reureuh. Ke beurang ge kami bakal ka dieu deui, ceuk Mang Akim. Nya bah, bari ngantosan Pak RT kami mulang heula. Kade sidik dijagaan ulah ditinggalkeun nyorangan, oge ulah dileupas talina bah, ceuk Jang Suma. Nya Jang, keun we da di dieu mah aya tatangga oge loba dulur. Muga-muga Pak RT na gancang datang bari mawabah gawok walon bahjana. Geus kitu mah atuh Jang Suma, Mang Akim jeung Mang Ade sarta warga lembur sejena aramitan marulang ka imahna sewang-sewangan. Aduh, alah, hai, tot. Waktosna teu nyekapan dulur dangu sadaya. Amang cekapkeun heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang, sangkan tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Teu bosen-bosen emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan oge kakirangan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu sarae nu baragus nu endah nu baikna. Urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.